teh sesetuing dari perkara jang akhirat. Hayang meakeun pada bae supaya jadi miskin hese teuing. Aduh, kudu kumaha ieu aing. Cek kerantes Bah Rustam bari sukuna mah terus bae ngalengkah leumpang. Sajajalan ku Bah Rustam terus bae kabayangkeun kajadian dina impianna. Waktu harita dina impianna teh manehna nempo jalma-jalma nu kaasup jalma beunghar kudu rondang ngaliwatan jembatan Siratal Mustaqim. Malahan kabejakeun Bah Rustam oge sorangan sarua cenah kudu ngorondang salila 500 tahun. Ya kulantaran manehna oge kaasup kana golongan jalma beunghar. Atuh inget kana hal eta Bah Rustam teh meuni bibiri-gidigan. Sieun engke mun geus maot di alam mahsyar cenah kudu ngorondang kitu. Waduh, pokona mah kumaha bae carana aing kudu jadi jalma miskin heula samaneh maot. Ulah sampeng ke aing di alam mahsyar kudu ngorondang salila 500 tahun. Aduh, teu kabayangkeun ku aing. Garentosna deui bari terus leumpang. Kaayaan harita beuki tambah beurang, panon poe beuki naek ka luhur. Hawa karasa meuni moreret. Sora satu ingon-ingon kadengerean, sora hayam jago ongkorongok patembalan dialokan ku sora hayam bikangna anu kadenge kat-kat kut-kut ngarasuh anakna. Sakali-kali kadenge oge sora embe anu patung lere di pinggir lembur. Dina kaayaan kitu Bah Rustam masih keneh leumpang teu puguh nu dituju. Bari ngagembol buntelan emas, napasna geus mimiting haheho ngahegak, sukuna geus karasa leuleus. Pas liwat di hiji mah butut anu rada mencil, Bah Rustam ngarandeg eureun, kumanehna kadenge sadaya nu keur pasea di jero imah. Yah, hirup teh kudu aya hojahna atuh Rudinta. Kami mah geus bosen unggal poe diece bae ku tatangga. Cik mikir atuh Rudinta, mikir. Cek sora awewe anu di jero imah, siga anu keur hahao ka salakina. Bah Rustam ngalengkah lalaunan ngadeuketan ka eta imah, ceulina meuni rancung-rancung bae ngadedengekeun. Si horeng anu keur pasea di jero imah teh Mang Rudinta jeung Bikarmi pamajikanna. Ari Mang Rudinta jeung Bikarmi teh kasebutna jalma anu pangmalaratna di lembur Cihaur mah. Cek paribasana oge maranehna mah isuk dahar teh sore. Keur mah Mang Rudintana geus katalah jalma pamalesan, unggal poe gawena ngan saukur ngadaweung dina Bang Barung. Lamun daek indit oge keluar ngan saukur nguseup di wahangan, atuh pantesan lamun harita Bikarmi pamajikanna ambek-ambekan da meureun rudat nempo kalakuan salakina. Di atuh akang teh kudu kumaha, kapan unggal poe ge akang teh teu cicing. Udang sare langsung keluar lantrak lintrik, tuluy ka jero deui balik deui keluar. Kapan eta teh teu cicing lain. Cek Mang Rudinta nemalan omongan pamajikanna. Atuh ngadenge kitu Bikarmi teh beuki ambak wae. Dasar boloho maneh mah salaki teh. Dasar teu boga otak. Yeuh, maksud kami mah kudu hojah teh, kudu usaha Rudinta. Ulah ngajadog bae di imah. Ari sapopoe teh pan kudu dahar. Kami mah geus bosen unjem-unjem ka tetangga bari jeung teu dibere teh. Malah ngan dijarbian bae jeung ngarece. Era kami teh jeuleu. Jadi atuh saha anu nitah nginjem ka tetangga bari oge. Pan kaayang maneh lain. Heeh. Ya lamun kami teu unjem-injem atuh moal dahar lain. Emang nanti mana unggal poe bisa dahar? Sing teu nyaho mah kami ladang nginjem tah di tetangga. Mana ge mikir Rudinta mikir. Cek Bikarmi meuni siga nu gemes pisan ka salakina. Bah Rustam anu terus ngadedengekeun di luar meuni gogodeg. Aduh, paingan atuh jalma beunghar di akhirat kudu ngorondang ke. Atuh heueuh da meureun disabudeun aing teh pan aya jalma nu miskin anu jang dahar oge hese. Aduh, anu sakuduna mah bereyeun jalma beunghar karek ngarti ayeuna mah aing teh. Gerentes Bah Rustam. Sora anu hoghag di jero kadenge deui Bah Rustam terus ngadedengekeun. Lilai lama Bah Rustam jadi ngarasa boga jalan. Ye, nah aing kalah cicing bae. Kapan aing teh boga maksud rek ngurangan banda kaya aing. Iya jalan aing seetik-seetik ngurangan raja kaya aing.
bikin bae mas anu ku aing dibawa teh ka Mang Rudinta. Pan pasti kurang mana kaya aing nggak mengisi bikin mah. Gerentos Mbah Rustam. Ketempo aing mah paroman Mbah Rustam teh rada marah mai. Lantaran geus aya jalan pikeun ngurangan raja kayana. Mbah Rustam terus lempang deui lalaunan ngadeukeutan kana galodog imah Mang Rudinta. Sanggeus aya di hareupeun panto, leungeun Mbah Rustam geus diangkat rek ngatrokan panto imah. Tapi teu jadi. Leungeunna ditarik deui, Mbah Rustam ngagarentes deui. Tapi lamun ku aing digeroan Mang Rudintana, terus emas teh dibikeun langsung ka manehna. Kena meureun pasti ge ku Mang Rudinta bakal didungakeun aing sing tambah beunghar. Sedangkan paniat aing mah hayang miskin samemeh maot supaya aing teu ngorondang di akhirat. Aduh kumaha ari geus kieu, aing jadi bingung. Gerentos Mbah Rustam. Mbah Rustam katempo ngahulang mikir. Hari di jero imah harita kadenge deui sora Mang Rudinta jeung Bikarmi anu masih keneh pasea. Cik atuh ayeuna kumaha Kang Rudinta? Angger cicing bae moal usaha. Cek Bikarmi kadenge deui nyarita. Atuh akang rek usaha naon? Bingung akang ge. Nah kudu bingung sagala atuh. Yeuh, ari ngaranna laki mapan kudu panjang lengkah, pake otak atuh pake. Ulah ngandalkeun we pamajikan. Tah, justru eta masalahna. Masih akang lalaki ge kan akang ngapondok lengkahna. Kapan katempo kesorangan oge lain, akang mah leuwih pendek tibatan maneh. Atuh ngalengkah ge leuwih pondok. Tembal Mang Rudinta padungap bae nembalana atuh Bikarmi teh beuki seueul. Dasar hese ari ngomong jeung maneh mah. Lamun lain salaki diwajak-wajak ku kami mah. Cek Bikarmi bangun gregeteun. Mang Rudinta kalah nyarengeh beuki piambakeun bae kalakuanna. Geus tenang bae atuh, ulah pusing-pusing teuing mikiran dunya mah. Kitu cek Kiai Arif oge. Ayeuna mah urang mending ngadonga. Sugan bae aya rejeki anu teu disangka-sangka, aya rejeki rag-rag ti langit. Cek Mang Rudinta sigan heueuh bae ngomongna. Nah, ade ngadonga teh kudu usaha atuh. Mustahil Allah mere lamun urang teu usaha mah. Tembal Bikarmi bari jebi. Ari di luar Mbah Rustam masih keneh ngajentul hareupeun golodog bari mikir. Lah, gampang ayeuna mah aing nyaho carana. Ku aing tinggal tunda bae ieu mas teh hareupeun golodog, hareupeun panto. Aing tuluy nyomput penggor ku aing pantona. Mang Rudinta pasti keluar, tuluy pasti nempo aya bungkusan. Pasti manehna nyangka rejeki datang ti langit. Namun kitu carana manehna moal sampe ngadungakeun aing. Gerentos Mbah Rustam paromana beuki katempo marah mae. Geus kapikir kitu mah Mbah Rustam teh tuluy bae nunda buntelan anu sieuna emas teh dina hareupeun panto Mang Rudinta. Sanggeus kitu manehna tuluy turun deui kana golodog lalaunan lempang neangan tempat anu rada suni. Ari di jero imah Bikarmi jeung Mang Rudinta masih keneh paomong-omong. Geus lah tong lobang hayal maneh Rudinta. Geus kuat indit ka ditu neangan usaha. Geus da moal rezeki datang sorangan mun teu usaha mah. Cek Bikarmi. Yeh, ulah sok kitu. Ari Gusti Allah mah Maha Kawasa, Maha Welas, Maha Asih. Gampangeun mere rezeki ka urang mah. Asal daek ngadungana bae urangna. Alah, loba teh ngomong maneh mah. Geus atuh sok kami hayang nyaho buktikeun maneh ngadoa. Dibere teu rezeki ku Gusti Allah. Teu disangka-sangka. Buktikeun gawat. Ulah pada sungut bae ngomong. Lamun kabuktian rek kumaha? Ya lamun kabuktian maneh ngadoa terus dikabul ku Gusti Allah aya rezeki teu disangka-sangka, ku kami maneh digandong ngulingan imah 10 balik. Sok gawat buktikeun Rudinta. Cek Bikarmi. Nangtang omongan Mang Rudinta. Ade gitu ge ku kami dibuktikeun ieu. Tembal Mang Rudinta, tuluy Mang Rudinta teh sigan heueuh ngadoa. Leungeunna diangkat ka luhur. Ya Allah Gusti, mung ka Anjeun sim abdi nyuhunkeun pitulung. Anjeun Maha Welas Maha Asih. Ayeuna ku kamurahan Anjeun abdi nyuhunkeun dipasihan rezeki anu teu disangka-sangka. Kitu ngadoana Mang Rudinta. Bari ditungtungan ku ngomong amin. Ari Bikarmi mah ngan saukur jebi. Cacap Mang Rudinta ngadoa, pas kabenerana Mbah Rustam di luar nenggor panto imah, bletak. Kadenge ngabeletak tarik pisan, atuh Mang Rudinta jeung Bikarmi teh ruas. Eta saha nu ninggang panto? Sigana anu ngintip ka urang, Kang. Teuing atuh, beuceuang tempo. Buah-buah aya rezeki teu disangka-sangka. Cek Mang Rudinta bari jung nangtung nguru ka panto imah. Ya, rezeki ti mana bari nage? Ngahayal teuing. Cek Bikarmi bari tetep leumpang nuturkeun. Tukung silila Mang Rudinta jeung Bikarmi geus aya di hareupeun panto. Raket panto dibuka, barang bray breh katempo aya bungkusan ngagoler dina tarupuh hareupeun panto.
Mang Rudinta jeung Bikarmi kaget heran. Eta bungkusan naon Kang? Jeung saha nu dananya? Tanya Bikarmi. Teuing atuh, kapan akang ge karek nempo? Tembal Mang Rudinta bari tuluy nyokot bungkusan, tuluy dibuka hareupeun Bikarmi, ana breh duanana meni olohok mata simeuteun. Si horeng bungkusan teh eusina emas batangan anu lumayan loba. Duanana asa teu percaya. Emas Kang? Bener lain eta teh emasnya? Cek Bikarmi. Mang Rudinta teu nembalan, tapi tuluy maehna nyokot hiji emas terus di lengan. Emas Karmi, emas euy, urang beunghar, urang jadi beunghar Karmi. Cek Mang Rudinta, bari teu sirikna ajrag-ajragan. Nya bener Kang emas. Nuhun Gusti. Cek Bikarmi, manehna oge meni bunga kacida. Nya bener emas. Mana ge cek kami, urang cukup ngadoa, Allah pasti mere rezeki nu teu disangka-sangka. Nya bener Kang, ayeuna mah kuring percaya. Cek Bikarmi, bari teu sirikna nangkep ka salakina, bari nyium-nyiuman sagala. Tapi ku Mang Rudintana tuluy didorongkeun awakna. Adi maneh nanahaan Karmi, adik kali tuah. Ayeuna ge ogoan teuing. Ji, kapan kuring teh bunga pisan Kang? Ayeuna urang jadi jama beunghar Kang, beunghar urang teh Kang. Wae nu ngece deui beunghar. Heeh, tapi kumaha janji maneh tadi? Janji naon teh Kang? Baruk maneh rek ngagandong kami ngulilingan imah 10 balik. Lamun menang rezeki teh disangka-sangka teh. Geuat lah. Tong loba alesan Karmi, geuat gandong kami. Cek Mang Rudinta. Bikarmi mending ngahuleng, teu kabayang kumanehna kudu ngagandong salakina anu busakel kitu. Komo bari jeung 10 balik sagala. Aduh, aya bagja teh daulat aing mah. Tapi geus kajen lah. Kagantian ku emas anu loba. Cek Bikarmi, cag urang tunda heula. Ayeuna marik deui nyaritakeun Mbah Rustam sanggeus nempo buntelan emas tadi carokot ku Mang Rudinta jeung Bikarmi. Mbah Rustam tuluy indit atampo meni bunga kacida. Ayeuna mah aing bisa oge micin banda aing saeutik-saeutik. Dah lila mah pasti beak. Aing pasti miskin. Geurentes Mbah Rustam bari terus lempang. Keur kitu dur kadenge suara bedug lohor di masjid disusul ku suara kentrong jeung suara nu adzan. Mbah Rustam ngarengha panjang. Alhamdulillahirabbil alamin, geus lohor deui bae. Geurentes Mbah Rustam tuluy main lempang gagancangan menuju ka masjid. Tukung silda geus anjog ka hareupeun masjid. Mbah Rustam tuluy katampian wudu, sanggeus rengse wudu sup ka jero masjid. Si horeng di jero masjid geus aya sababaraha urang jalma anu rek berjamaah, malah Kyai Arifna sorangan geus aya. Mbah Rustam buru-buru salat sunat qobliyah. Tukung silila ong kadenge palabe qomat. Para jamaah terus narang tu ngaderes tuluy salat berjamaah anu jadi imamna Kyai Arif. Hendak sakedeung salat berjamaah geus rengse disambung ku maca wirid berjamaah. Sanggeus maca robana sebagian jamaah anu kalaluar, tapi aya oge anu masih keneh ngariung. Di antarana Mbah Rustam, Palabe, Tua Kampung, Pak RT, Mang Boil, jeung sababaraha urang jalma nu sejenna. Kabehana ngadengekeun ceramah Kyai Arif. Anu salah sajina dibahas ku Kyai Arif nyaeta masalah sedekah jeung masalah kahadean. Kyai Arif harita macakeun potongan ayat surat Al-An'am ayat 160 anu kieu pihartinana cek Kyai Arif. Sing saha jalma anu mawa amal hade maka ku Allah bakal dibere gantina 10 kali lipat. Jeung sing saha jalma anu mawa amal goreng Allah moal mere balasan salian ti balasan anu saimbang jeung anu dilakukeunna. Sedengkeun Allah teu nganiaya saeutik oge ka marenehanana. Tah kitu janji Allah dina Al-Qur'an. Jadi mumpung urang ayeuna hirup di dunia, urang kudu paheula-heula waloba-loba ngamalkeun kahadean supaya engke urang meunang balasan ti Allah manglipat-lipat ganjaran. Cek Kyai Arif.
anu aya didinya kabeh unggut-unggutan. Ari Mbah Rustam kalang ulang siga nu bingung tuluy pok nyarita. Punten Jang Kiai, Abah bade tumaros. Cek Mbah Rustam bari paromana ka Tempo Alum. Mangga Abah, bade naroskeun naon? Lamun tiasa nya diwalar ku abdi, cek Kiai Arif. Ari ngabantosan jalma miskin ku cara masihan harta eta kalebet kahadean henteu Jang Kiai. Atuh sumuhun Bah, eta kahadean anu ageng pisan nya kalebet salah sahiji tina sodaqoh. Ngadenge kitu Mbah Rustam beuki ngahulang siga anu beuki bingung nu sejeuna mencrong heran. Pok Mbah Rustam ngomong deui, berarti lamun kitu bakal digentos ku Allah 10 kali lipatnya Jang Kiai. Insya Allah Bah, eta pan janji Allah dina Al-Qur'an. Ari Allah teu mungkin ingkar janji. Tembal Kiai Arif deui. Pami sodakohna sasamunian kumaha Jang Kiai? Maksudna jalmi anu dipasihan sodakohna teu terangeun saha nu masihana. Atuh eta mah langkung hade Bah. Pan aya katerangan namun urang masihan kuleungeun katuhu panangan kenca ulah apaleun. Ngadenge kitu Mbah Rustam beuki ngahulang pisan, malah beungeut nawe ka Tempo Pias. Be cilaka, percuma atuh aing tadi mere emas ka Mang Rudin teh. Moal mata ngurangan kekayaan aing ieu mah. Malah ku Allah bakal digantian 10 kali tikel. Atuh kumaha aing rek jadi jama miskin ari geus kieu. Nu aya meureun aing tambah beunghar. Meureun aing tetep bae bakal ngorondang ke di akhirat. Karentes Mbah Rustam leng sirah Mbah Rustam karasa janar. Ari nu sejenna nu aya di dinya beuki heran nempo kalakuan Mbah Rustam ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.